anjeun ninggalkeun mekatkeun tali kaheman kunaon anjeun geut lupa teu aya reas rasana hendak ka mana janji anjeun nu harita buktina geningan udar subaya kiwari tinggal lamna carita urang dua kiwari tinggal nyerina lalakonnya rumah tangga akibatna budak anu jadi korban lantaran ku katelesan anjeun dedeting anaki cimat aki teu sangka bakal nandangan tunggara dedeting anaki nu dipilih mayana hidup masih menerima Gusti rumah aku kiatin adi mayung sakala cocobi kiwari tinggal lamna carita urang dua kiwari tinggal nyerina lalakonnya rumah tangga akibatna budak anu jadi korban
lawas urang tepang deui waktu sampok ajan geus bisa manawi salirak teh bade lali ka abdi nu lawas nganti nalang sayuran duh aduh kan tenana mas tetepang duh ieu rasa sono teguh rasa ceuk asih kahayang urang ulah kedah bisa deui ceuk kahayang urang nembokeun ka sono ceuk lisan kahayang urang ulah bisa deui hanjakan cidra cintana asa tos lawas urang tepang deui waktos ampok anjeun geget pisan manawi salirak teh bade lali ka abdi nu lawas nganti nalang sayuran duh aduh
dunia dibagi dua. Janji arep buka dunia, sumpah mau rek sulaya, rek satu rek satia, ngalici nepi kabati. 5 bulan baperengan, rasa cinta ngarekahan anggai, mimiti arang patebang. Rasa cinta ngarekahan karacunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga, mun sakira pinggering mua erek titik ungu sedih jeng kaperi. Janji arep buka dunia, sumpah mau rek sulaya, rek satu rek satia, ngalici nepi kabati. 5 bulan baperengan, rasa cinta ngarekahan anggai, mimiti arang patebang. Rasa cinta ngarekahan karacunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga, mun sakira pinggering mua erek titik ungu sedih jeng kaperi. Mun sakira pinggering mua
Numur berhalang Gusti hijab nadi saliran hauninya saliran kagungan cahaya saliran biasanya angan saliran bijaksana kasaku makhlukna
bagjan jeung dirina lamunan mugi jadi kenyataan maratas jalan ka bagjan jeung dirina.
Dina lambaran lalakon ayak katin manten diri kata Dina lambaran katresna aya ringkang can kasoran diri tapi paparan ku ciptaan lungkulung kaheman mungkin nyorang kabacaan subarahna iya ciri tu harimanya bercinta najan diri kudu najan tunggaran najan ukur salawatan najan ukur sang kedapan abdi pasrah warabah pamadekatan sumerahna iya ciri tubuh takdir yang widi najan diri kudu najan kanyari najan
Anda tepikan kajunjunan galindana ia tembak nyata kakas pamas lalakon kurang katukan.
Aduh, engkau
Ajan geget pisan Manawi sangat teh bade lali ka abdi lawan nganti nalang sayuran aduh Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Ahmad Jurnai. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya, jalan-jalan kali ini diiringi dengan lagu pop Sunda teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan lagu-lagu pop Sunda dari channel saya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Dan buat penyanyi atau pencipta, saya ucapkan terima kasih. Saya hanya untuk melestarikan aja lagu pop Sunda ini teman-teman ya. Yang baru hadir nih, yang sudah gabung dari mana saja, semoga teman-teman bisa terhibur. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Kuwait, dari Qatar, dari Indonesia juga saya ucapkan terima kasih. Dari Kalimantan, dari Papua, dari Sulawesi, dari Lampung, semoga teman-teman bisa terhibur dengan adanya lagu-lagu pop Sunda dari saya. Oke, dilanjut lagi ya di channel saya tentang pemandangan diiringi dengan lagu pop Sunda. Saya ucapkan selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Oke, dilanjut lagi ya di video-video berikutnya. Tonton sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.